Sok aya-aya wae nya pelanggan teh piraku makroni basah make gula. Ari biasana mah nu jajan seblak sok make gula teh. Heueuh cek abi mah seblak make gula ge geus aneh rasana teh. Komo ieu makroni basah leuwih aneh. Jujur ieu pertama kalina abi nyen pesenan makroni basah make gula. Coba di dieu maraneh aya teu nu pernah jajan makroni basah tapi make gula. Jadi caritana warung abi teh kadatangan pelanggan anu jarajan makroni basah. Di heula pernah cenah jajan ka dieu tapi teu kabagian makroni basahna. Tapi teu ngira hanya da abi ge poho. Intina mah ieu teh ngadua kalian meureunana jarajan di warung abi teh. Ieu teh aya tiluan, sarua tiluanana jarajan makroni basah. Tapi nu saurang mah nya eta makroni basahna teh yang make gula. Heueuh najan cek abi rasana jadi aneh oge. Cek pelanggan abi mah nya enak we meureun. Coba barudak tinggal ieu makroni basahna. Yakin ieu maraneh teu kabita. Aju atuh nu kabarita geura jarajan makroni basah di warung abi. Ieu di dieu abi bari nyen pesenan makroni basah. Bari ngulup tulang eukeur sebelah. Ieu makroni basahna porsi anu 5.000 tinggal coba ieu makronina ti kabeureum kieu. Piraku we maraneh teu kabarita. Abi oge ieu nu ngeditna ngaruy asa hayang. Ieu caritana pesenan makroni basahna geus beres. Teu kalewat oge di dieu teh maranehna jarajan minuman. Minumanna teh nu saurang mah teh jus gula batu, terus anu saurang deui mah teh sisri gula batu, terus anu saurang deui mah pop es rasa stroberi.